Mang Acil Gentra Suara dina acara Dongeng Sunda. Sanggis beres ngaropi, Marno Ijan oge tua kampung, tuluy arinit ka pos ronda, nyamperkeun kadua urang baturna, nyaeta Uju jeung Usman. Harita tua kampung badami, keur mariksa jeung naringakeun kayan lembur, bisi eta Uju jelema anu kanyahoan ku Marno teh, balik deui ngieun kakacauan di eta lembur. Tapi weleh ditungguan nepikeun ka isuk teh taya kajadian naon-naon, sora anjing anu babaung teka denge ditungguan nepikeun ka isuk ge. Atuh geus kitu mah nyedek kasubuhnakeun sanggis ngarasa aman kayan lembur. Tua kampung Marno Ijan jeung baturna tuluy baralik ka imahna sewang-sewanga. Ayeuna urang caturkeun poe isukna, harita tua kampung ini ti imahna nuju ka imah Wikanta, salaku dipercaya pikeun jadi katua pamuda di eta lembur, pikeun ngabejakeun naon anu kajadian dina peuting tadi. Gancangna carita tua kampung teh harita geus tepi ka imah Wikanta. Kasampak teh pamajikan Wikanta nyata Iwin keur sasapu di buruan. Po tua kampung teh uluk salam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Geuning patua mangga kalebet. Ya, anyai. Kamana ari jang Wikanta? Aya patua di Pangkertu nuju Melahan Suluh. Kitu cenah ceuk Iwin. Keur kitu teh torojol Wikanta datang bari jeung pok nyarita. Aduh, aya naon ieu teh Kang? Asara reuwas kieu isuk keneh datang ka dieu. Aya naon ieu teh patua? Puguh gejang. Ieu teh aya beja anu mantak reuwas. Mantak ngahaja ieu. Akang teh ka dieu. Sabab akang teh di bejaan tadi tetah. Kuno kagiliran tugas ronda. Oh kitu. Mangatuh kalebet supados urang nyase lah sambil ngopi gerage. Kitu ceuk Wikanta, bari nita ka tua kampung, asup ka tepas, supaya merenah cenah dina nyaritana. Ya nuhun atuh ya, nuhun. Geus kitu mah, Wikanta jeung tua kampung teh arasup ka jero imah. Ge, Wikanta teh diu, kitu deui tua kampung. Samemeh Wikanta jeung tua kampung nyarita. Iwin harita teh norojol, bari mawa cikopi 2 gelas, ditambah kula lawuhna. Goreng sampe jeung kulub talus. Mang atuh patua ngaleut heula. Kitu ceuk Iwin, bari sok-sok nu nasusuguh dina meja hareupeun tua kampung jeung Wikanta. Sumuhun atuh Kang, sambil ngaleueut gereg eta. Teu aya naon-naon dari dieu mah ieu. Ceuk Wikanta, bari ceuk kana gelas kopi, tuluy disurupu. Keun bae ujang. Teu kudu ngariweuhkeun. Da lain rek ngadon ngopi ka dieu teh ieu. Tapi da ari disuguhan mah piraku atuh. Nepikeun ka dianggurkeun onaman. Kitu cenah ceuk patua, anu sarua manehna ogenan. Kop kana gelas kopi, tuluy disurupu. Aya naon ieu teh Kang? Caritakeun wae ta sing jentre ka abdi. Naha aya kamalingan deui atanapi naon? Ceuk Wikanta harita teh, bari jeung ngareret ka tua kampung. Jadi kieu ujang, ari kamalingan mah henteu. Ngan tadi teh peuti, salaku patugas ronda ngalaman kejadian aneh gitu. Kejadian aneh naon eta teh Kang? Wikanta bangun penasaran. Dina peuting tadi teh waktu 2 ronda keur keliling tah ngurilingan lembur. Nyaeta Marno jeung Uju.
manggihan jalma anu nyurigakeun. Jeung deui eta jalma teh aneh cenah. Katemponana teh. Sabab pangawakanana eta jelema teh sirahna mangrupakeun hulu anjing. Teuing make caragos, teuing naon. Sabab asa kasima kitu ta ceuk Marno teh. Jeung dina kaayaan poek deui. Ta eta jalma teh terus babaung. Sakumaha we anu disebut sato anjing cenah. Astagfirullahaladzim. Lamun nya kitu teh ieu lemur urang teh benar-benar geus teu aman patuan. Tapi keun bae heula ayeuna mah. Ulah waka gurung gusu pikeun alungtik masalah ieu. Sabab urang teh kudu tetep hati-hati tur iatna wae. Bisi anu disanghareupan ku urang teh lain jalma biasa. Memang ngabogaan cara jeung ilmu anu teu biasa. Sabab nurutkeun caritaan Abah Kuring, ieu kajadian teh pernah kaalaman dina waktu 20 tahun katuka. Oh, jadi ieu teh lain carita anyar kitu Ujang maksudna lamun kitu mah. Naha iraha aya Abah ka dieu tah. Kuring teh mani hayang panggih kitu tah Ujang. Poe kamari teh Kang. Tapi da teu lila. Isukna ge tuluy mulang deui. Nya bener pisan kitu tah Kang. Caritaan ti Abah teh. Basa ku Kuring dicaritakeun kajadian-kajadian anu keur lumangsung di lemur urang. Ceuk Wikanta nyaritakeun ka tua kampung yen eta kajadian teh kungsi kaalaman dina zaman Abah Anang baheula. Baru kitu Ujang. Tah, ayeuna kieu wae atuh. Kuring terek nitah Jang Ijan jeung anu sajena pikeun mariksaan lemur. Bisi we aya anu bisa dijadikeun petunjuk tina hal kajadian tadi peuting. Nya bener pisan Kang, bener. Ngan kade dina ayana eta bangsat datang deui ge ulah wani gagabah. Kudu dibewarakeun ka jadwal-jadwal ronda keur peuting-peuting anu satuluyna. Soalna mah bisi nyelakakeun ka urang. Kitu cenah ceuk Wikanta. Nya geus kitu mah Marna salaku tua kampung amitan ka Wikanta. Sabab arek manggihan Ijan jeung baladna. Ari Wikanta saleosna tua kampung manehna tuluy ngahulang mikiran kana eta kejadian. Sabab tetela aya patula patalina jeung waktu anu kaalaman ku Abah Anang. Atuh manehna teh beuki panasaran wae. Pikeun alungtik anu saterusna kana kejadian eta. Ayeuna kocapkeun tua kampung, harita teh nuju ka Imah Ijan. Kasampak teh di Imah Ijan, aya Marno jeung Uju. Pok tua kampung teh uluk salah. Sampurasun Ujang. Rampes batua, rampes. Kitu harita teh ceuk nu duaan. Geus lila teh Ujang di darieu. Aduh, hampura ieu. Kuring teh tas manggihan heula Wikanta. Ae kumaha Ujang? Sugan aya beja tah. Keur panalungtikan anu saterusna. Eueuh kajadian naon-naon suga. Nu mawi batua abdi ge mejol ieu teh ye. Mantak teras we ngarariung di dieu ye. Ka sarena warga tos diroris ka sakuliahna ieu lemur. Tapi alhamdulillah utuh teu aya kajantenan oge kalengitan naon-naon hiji ogenan kitu tah batua. Oh syukur atuh ari kitu mah syukur. Tapi urang teh kudu tetep waspada. Tur iatna. Sabab lemur urang teh can bisa disebutkeun aman lamun eta jalma-jalma jahat teh can katewa. Nya khususna anu jadi panalungtikan jeung kacurigaan urang eta teh. Leres batua, leres pisan teh. Tapi anu mantak jadi penasaran manaon maksudna eta jalma teh make jeung asup ka lemur urang. Sabab nama basa kapanggih ku Kuring teh. Da eta jalma kalah ka ngajanteng we tah. Bari jeung babaung jiga ajag. Dina rajang tengah lawan seutik-eutik acan komo lamun nyabok. Teu pisan-pisan. Nya Ujang, nya bener. Ta eta anu mantak urang teh kudu tetep waspada.
Sabab sakabe pangeusi lemur ge sarua ngarasa hariwang kana kejadian ieu teh. Nya syukur dina peuting tadi taya kejadian anu mantak nyurigakeun. Oge taya kejadian kalengitan naon. Nuhun pisan. Gawe bareng sarerea khususna anu kagiliran ronda peuting tadi teh berarti aman. Mantak kuring ka dieu teh satadina mah arek ngajak ilahi keur ngurilingan ieu lembur. Sugan we aya tanda-tanda keur panalungtikan saterusna. Tapi jari geus mah teu jadi masalah. Berarti eueuh naon-naon anu mantak nyurigakeun satuluyna. Kitu cek tua kampung. Nya sanggeus kitu mah tua kampung teh amitan ka Ijan jeung ka Marno. Ari Marno harita tengah ulang mikiran kana kejadian peuting tadi. Sabab kumanehna kabayangkeun keneh wujudna hiji jelema anu mibanda hulu samodel sato aja. Terus kadenge deui dina ceulina waktu keur babaung anu patembalan di belah pentas jeung baturna. Yakin Jan, dewek maka pikiran bae euy kana kejadian nu kaalaman peuting tadi. Masih kabayangkeun keneh euy dina kongkolak mata. Sanajan bari jeung poek oge. Eta wujud hiji jelema teh anu huluna mangrupa hulu anjing. Lamun segrada caang mah komo meureunan. Eces tur jentre pisan. Cacak dina kaayaan poek geus sakitu pikagileunana. Ngan anu jadi pamikiran kuring teh. Naha eta teh targos atawa kedok kitu. Tapi danu mantak aneh deui mah ku sorana. Babaung ceples eta mah sora sato. Kitu cenah cek Marno bari melong harita teh ka Ijan. Nya justru eta Kang kuring ogenan benar-benar jadi kapikiran. Soal nama sakumaha nu geus dicaritakeun ku Akang. Boa teuing eta teh anu kasebut siluman teh atuh anu ngawujudkeun jelema. Tapi ari dina hal rupa nama tetep rupa anjing. Hehe, amit-amit teuing. Sok palaur ngokos ka jelema. Kumaha ke? Lamun disogot. Hehehe, asa teu sanggup ngabayangkeun awegenan. Komo bari jeung siluman. Hehe. Kitu gunam caturna antara tilu ronda anu tadi kagiliran tugas Kamli. Ngebrehkeun pamanggihna jeung ngebrehkeun kahariwangna anu aya dina pikiran maranehanana. Ayeuna urang caritakeun deui kayaan kulawargana Wikanta jeung Iwin anu harita keur araya di imah. Iwin salaku pamajikan Wikanta boga rasa melang jeung hariwang kanu jadi salakina. Sabab boga tanggung jawab ka papancenan pikeun nalungtik naon anu kejadian anu jadi panyakit oge lulugu keur ngajaga keamanan di eta lembur. Kang, kahayang abdi mah akang teh ulah teu nyanggupan atuh keur jadi lulugu kana hal anu tumiba saperti ayeuna gede resikona teh Kang. Sakumaha anu dicaritakeun tadi taku Abah, abdi mah janten hariwang. Cek Iwin, bangun anu hariwang pisan kanu jadi salakina. Sabab beuki dieu teh beuki karasa. Beja anu tatalepa teh ngeunaan hiji karaman atawa kejadian di tiap lembur. Sok sanajan apal Iwin ge, yen Wikanta teh saeutik henteuna geus katurunan ilmu ti Abah Anang, tapi tetep wae loba kahariwang maklum anu jadi pamajikan kanu jadi salaki. Sing tenang wae Nyai. Sing tenang. Sabab ieu teh geus jadi tugas Akang jeung tanggung jawab salaku pangeusi lembur. Lain ngan saukur pedah ditunjuk. Doakeun wae. Mudah-mudahan ieu perkara teh bisa tereh direngsekeun tur aya jalan kaluarna oge beunang anu jadi panyakitna. Cek Wikanta harita teh mere sumanget kanu jadi pamajikanan. Ari Iwin harita tengan ukur unggut bari jeung tungkul, bangun hariwang jeung melang, tapi pok nyarita deui. Kang sing inget ke barudak atuh, barudak teh butuh keneh ku Akang. Salaku nu jadi bapakna. Pepeje sing hati-hati Kang. Nya Nyai pasti. Akang ogenan bakal hati-hati.
jeung tarapti dina sagalana. Nya asa kaingetan ieu teh. Naha iraha barudak baralik teh ieu? Ceuk Wikanta, ras ingat kanu jadi anakna. Jika nama poe minggu isu kan, arek perera dalila cenah. Oh, gitu. Nya syukur atuh. Lamun kitu mah bisa keur marengan panen suuk supaya aya bekal tah keur maranehanana. Kitu ceuk Wikanta harita teh. Harita wanci kira-kira tengah poe, jalma-jalma anu tas di sarawah, anu tas di kebon, geus nungtutan marulang ka imahna. Harita Wikanta masih kene diuk di imahna, bari mikiran naon rupa beja anu geus lumangsung kana hiji kajadian. Nyai, akang tere ka imahna Mang Tata heula ieu. Sabab domba nu diingu kurang teges manjing dijual. Jeung deui geus dilateng di dieu ieu. Nya supaya akang teh teu riweuh teuing ngarit. Kitu ceuk Wikanta. Izin ka pamajikanana yen arek nawarkeun domba. Nah aya kitu Mang Tata anak Kang. Apan biasa masuk sore teh di imahna teh? Nya jiga nama aya. Da ayeuna ogenan geus beurang ieu. Bari jeung aya beja cenah manehna teh keur ngieun kandang domba anyar. Jadi jiga nama teu nya bakal mana-mana. Oh nya atuh Kang. Tapi ulah sore teuing mulangna. Apan rek nganterkeun suuk teh ka Abah Madun? Nya Nyai, moal lila ieu. Lamun taya urusan anu sajeuna mah, akang mangkat heula nya. Ceuk Wikanta bari singkil. Nya sanggeus saged mah. Wikanta teh terus amitan ka pamajikanana. Terus ngaleos ninggalkeun imahna, ngajugjug imahna Mang Tata anu aya di lemur pentas. Bisa kasebutkeun teu pati jauh ti lemur Campaka mah. Ari Mang Tata teh salah sahiji banar domba anu geus kasohor. Kitu deui, Wikanta teh dipercaya pikeun jadi salah sahiji anu ngurus jeung miara domba-domba anu ditampung di kandangna. Dikacaritakeun harita teh lilana di jalan. Wikanta geus nepi ka hareupeun imah na Mang Tata. Tuluy ngajugjug ka bibir imah Mang Tata. Sabab geus pasti Mang Tata teh keur aya di kandang. Assalamualaikum, Ma. Ceuk Wikanta harita teh uluk salam. Anu kabeneran pisan, Mang Tata teh keur aya di kandang keur meresihan kandang domba. Waalaikumsalam. Geuning jang Wikanta ieu teh. Aya naon rebas-rebas wanci kieu taya iber ti anggalna geus norojol datang ka dieu. Jalan-jalan we atuh Mang. Abdi teh kesel disaung bae. Kitu teh mal Wikanta bari nyerenge. Syukur atuh ali kitu mah. Syukur pisan. Ciri na meureunnan keur aya senggang waktu eta teh. Da ari munggohing urang mah aya di pakampungan. Sasalsena ogena keukeuh bae eta teh. Ari ku pagawean jeung uruseun mah pasti loba bae kitu tanya ujang. Sumuhun mah nya kitu teh. Eueuh geuning ieu tos nambihan deui kandang. Manawi kanggo sabaraha hijieun ieu teh mah? Ceuk Wikanta bari nunjuk ka kandang domba anu rangkai keneh. Nungtut bae ujah. Ieu teh ari kahayang marek dieusian ku 5 domba. Jalu hiji 4 danten. Peda aya lahan kosong we tak ka belah kidulna. Nya eta teh ujah. Ceuk Mang Tata harita teh nyaritakeun kaayaan kandang anu keur dijieun ku manehanana. Saya tuh Mang saya mohon. Da di dieu mah geuningan masih kena lega palawahan ieu. Tiasa kapalih dituna tuh ditambihan deui kana 10 mah. Ceuk Wikanta bari nunjuk ka belah kidul. Ku modal nungtut we heulaanan mah. Ke. Naon atuh di jero ngobrolna di ditu tuh. Cai-cai mah aya geraget. Ceuk Mang Tata harita teh bari nunjuk ka imahna.
Hatur nuhun pisan mang, nuhun katampi. Namun da abdi teh bade teras ka sawah ieu ye, bade dibujeng engalna wae. Kieu mang, kuring teh ka dieu ngahaja. Sabab itu tuh, domba teh jigana geus meujeuh na di bawah. Lamun mang tata bisa mah dina poe ieu, hayu urang bawa ayeuna. Oh, perkara domba. Nyajang lamun kitu makeun atuh. Engkerek nitah anu digawe ti dieu pikeun neangna ka ditu. Damang teh kagok ayeuna mah keur riweuh ieu teh ye, keur nyieun kandang anyar. Kitu teh Mang Tata. Oh, mangga atuh pami kitu mah. Mangga muhun. Kantun dicanak wae, da domba mah taya deui sadayana ogenan anu Mang Tata anu di kandang palipengker mah. Tah kitu panginten abdi moal alami ieu teh ye. Bade teras ka sawah. Oh nya tuh jang. Padahal marurusuhan teuing ngopi-ngopi heulaanan mah. Mohon mangga hatur nuhun pisan. Mangga atuh mang, abdi permios heula ieu. Ceuk Wikanta. Bari ngareret harita teh ka Mang Tata. Wikanta terus singkil, cong sasalaman. Pok Mang Tata teh nyarita. Nya tuh jang. Sing lancar wae ujangnya usaha tatanen teh dari monggohing di kampung mah naon atuh iwal ti ing-ingmuan jeung tani kitu tah. Cek Mang Tata bari nyerenge nya sanggeus kitu mah Wikanta teh gancang ninggalkeun imahna Mang Tata leumpang na ngahaja ti kana jalan tadi basa mangkat ayeuna mah malipir mapai hulu lebab anu maksudna mah arek sakalian nempo sawah. Ayeuna urang caturkeun dina mangsana peuting. Harita aya mobil bak anu mawa domba, anu maksudna marek iang ka pasar. Peuting harita karasana sepi jempling. Ari dina jero mobil, anu tumpakna aya tiluan. Anu hiji supir ngaranna Mang Didi, ari anu duaan deui nya eta Mang Tata jeung pamajikanana anu ngaran Ningsih. Eta mobil teh nyemprung pas ngaliwatan jalan ti iseun. Keur kitu, mobil ngadadak ngarandag, pedah nama lampu hareupna ngadadak pareum ke Jepang. Pok Mang Tata teh nyarita. Kunaon Mang? Nah lampuna jol-jol pareum ieu teh. Kitu ceuk Mang Tata bari ngareret ka supir anu ngaranna Mang Didi. Adah. Duh Kak, pugu Aden. Da tara biasa na itu nah jol-jol pareum da peuting kamari ge dipake yang kentang aman-aman saja tara begini aduh kumaha atuh nya kitu ceuk Mang Didi bangun heran. Maklum meureunnan Mang, mobilna geus kolot oge digedar wae pake muatan. Ceuk Ningsih ngengklokan carita anu jadi salakina. Harita Mang Didi mernahkeun mobilna rada ka sisi jalan. Bari jeung maju lalaunan, da maklum kaayaan jadi poe. Teu lila keur kitu teh, bray. Lampu mobil teh hurung deui ku sorangan saperti biasa. Atuh Mang Didi salaku supir, anu tadi narek turun mariksa lampu teh jadi teu tulus. Tuluy majukeun di mobilna lalauna. Sababaraha meter ti dinya mobil ngageuleuyeung maju, tapi teu lila mesin mobil teh asa gegerjedan karasana. Terus ajrok-ajrokan kawas anu pegat kupling. Pok Mang Tata teh nyarita. Aduh, nah kunaon deui ieu ya? Ieu jadi ajrok-ajrokan kieu teh. Kunaon deui Mang? Ceuk Mang Tata bari ngareret deui ka supir. Ari Mang Didi manehna bingung, sabab tara biasana mobil anu dibawa ku manehanana salawasna sok lancar, taya halangan harunganna naon. Tapi ayeuna mobil teh jadi asa beda karasana. Keur kitu jelap mesin mobil teh pareum cekit reg Mang Didi teh ngerem mobilna. Kunaon Mang mogok ieu mesinna ieu mah kalah ka mogok. Bari jeung beki reuwas satena. Mohon Aden
Nah teh kunaon mobil teh jadi kieu atunya. Da tara-tara biasa na den tara. Sing nya tahun kolot ogenan. Mobil ieu mah tara ngarujitkeun teu lah. Kitu cek Mang Didi. Bari manehanana teh jero turun tina mobilna. Sanggeus alak ilik noongan kana kolong mobil. Di tempoan bisa aya kabel anu pargat. Terus Mang Didi teh hanyat deui. Ceg kana kunci mobil. Terus eta mobil teh di starter. Gerung-gerung mobil teh hiru. Sanggeus digas sababaraha kali yen kaayaan mesin mobil teh normal. Geleuyeung harita teh mobil maju deui lalauna. Pok Mang Tata teh nyarita ka supir. Kunaon Mang jiga nu leuwas kitu nih? Naon abdi teh? Kitu cek Mang Tata bari melong ka Mang Didi. Karek yerek pok Mang Didi teh nyarita. Jelep deui mesin mobil teh mogok. Ngan leuheung ayeuna mah geus aya di jalan anu rada datar. Kunaon atuh Mang? Pariksa heula atuh mobil teh. Bisi bensina kosong atawa naonna? Meungpeung dinu rada caang. Cek Ningsih harita teh pamajikanna Mang Tata. Marentah ka Mang Didi salaku supir. Ari Mang Didi harita teh beuki reuwas manehanana. Sabab cek pamikirna. Moal bet beakeun bensin. Da bensin matas ngeusian basa indit arek neang dombana Mang Tata. Keur kitu hiuk aya sora angin manisea jiga nu nyampeurkeun ka eta mobil. Bari jeung dibarengan ku sora anjing anu babau. Beuki lila eta sora angin teh asa beuki deukeut ka rasana. Pok Ningsih teh nyarita. Kang, nah aya naon ieu teh Kang? Geuningan tara-tara ti sasarinya aya angin kieu ye. Cek Ningsih harita teh bari rada murungkut manehanana dina jero mobil. Pok Mang Tata teh nyarita. Adatna Nyai, adatna ieu mah angin peuting. Ulah loba ka hariwang. Sok atuh Mang, kurungkeun teh mobilna teh. Cek Mang Tata bari jeung neger-neger maneh. Samoan aren dicobian deui ku abdi. Cek Mang Didi harita teh bari ragamang kana kunci mobil. Terus di starter. Tetela, mobil teh hirup deui. Gerung-gerung digas deui. Geus ngarasa yakin yen mobil teh hirup. Geleuyeung Mang Didi teh ngajalankeun deui mobilna. Bari jeung Pok nyarita. Abdi masa keung kieu Den. Nah wengi naon ayeuna teh ye? Wengi naon nya? Cek Mang Didi beri rada ngareret ka Mang Tata. Nya jang sarua kuring ge. Lamun nilik dina poe mah ayeuna teh peuting Jumaah Kaliwon ayeuna teh ye. Tapi da ari cek kuring mah unggal peuting ge sarua we lah. Malah maapan urang teh lain sakali dua kali liwat init-initan teh. Komo yang domba mah lain ngan peuting ieu wungkul. Kira-kira 500 meter eta mobil teh jelep deui pareung. Pas pisan dina tanjakan ayeuna mah. Jeduk Ningsih teh sirahna ti dagor sabab mobil pak ajlok bari jeung dierem. Aduh ieu, nah kunaon deui atuh ieu teh Mang? Mogok deui teh, mogok deui Aden. Alah, duka kunaon teu ngartos abdi mah teu. Nah da tara biasana atuh dicana ka mana we ogenan. Kanu tebih ini teh, kanu anggang biasa. Tara segikieun atuh. Kitu temal Mang Didi. Sabot aya nu nyarita deui. Harita kadenge sora anjing anu babaung. Beuki lila teh beuki tari kadengena. Ditambah ku seahna hujan anu beuki badak. Kang, sora naon eta teh mani babaung kitu? Piraku ari anjing lemur mata. Jeung asa beuki ngadeuketan geuningan ka dieu ye. Cek Ningsih. Terus ruak liuk kaluareun jendela mobil. Harita manehna nempo aya lampu cempor nyenet. Hurung ti hiji imah. Kang ieu, Kang. Aya naon Ningsih? Aya naon? Sok ngareuwas pisan atuh. Itu tuh. Cek Ningsih bari noelan dengan salakina. Nunjuk ka eta cahaya. Itu teh hiji imah Kang jiga nama. Hayu urang minta tulung heula ka ditu. Sugan we atuh harudang keneh sieun ye kuring mah ieu. Jaba ieu mobil teh mogok. Hayu Kang Cek Ningsih bari noel ka salakina. Mana atuh? Tika ciri ku akang balah. Bari jeung hujan kieu ieu. Sakitu gedena narek kumaha ka dituna lah. Cicing we di dieu. Temal Mang Tata harita teh. Sabab jeung nyana di luar keur hujan badag. Tetempuan ge teu pati jelas. Kadang tembong kadang henteu. Itu Kang tuh.
Hayulah urang ka ditu we. Hurung tu cemporna. Nya atuh. Cik atuh mang. Aya payung teu? Cik Tata nanyakeun payung ka Mang Didi. Anu maksudna mah manehna teh ngadon ngiuhan heula. Di eta imah anu sisi jalan. Anu dituduhkeun ku pamajikanan. Sugan we nya. Aya jalma anu bisa nulungan ka manehanana. Sabab harita mobilna arek dipariksaan heula ku Mang Didi. Telila Mang Didi teh rumpu rampak kana dashboard mobil. Sanggeus manggih payung song dibikeun ka Tata. Aya aden ya. Sok atuh bade kapali ditu mah heula. Mamang bade buku buka heula kana masjid ya. Manawa sareng manawi kapenak panyawatna. Kitu cenah cek Mang Didi bari songasongkeun payung. Nya Mang, baliksaan we heula mobilna nya. Kodeng rek nyuhan heula di ditu tuh. Susuganan nyararingkeun teh. Jerut atuh Tata teh jeung Ningsih kaluar tina mobil anu maksudna marek ngajug ka hiji imah anu aya peuntaseun jalan. Sugan jeung sugan bari tumanya oge apaleun di mana anu aya bengkel mobil. Kitu cek pamikirna.